anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau telah mengucap, telah berkata, menyeru kepada seluruh manusia, kepada segenap manusia yang ada di dunia, agar supaya menjadikan engkau dan ibu engkau sebagai Tuhan selain daripada aku? Apakah engkau pernah berkata seperti itu? Qala subhanak, cek Kangjeng Nabi Isa nyucikeun Nabi kalawan nyucikeun nyaan ka Gusti. Gusti maha suci maha bersih tina sadaya-daya ucapan nu teu layak ka Gusti. Gusti mayakunu li an aqula ma laisa li bihaq, teu layak teu pantes ka abdi. Abdi kudu nyarita kana caritaan anu lain hak, caritaan anu bener. Lantaran abdi pandi bewarang ku Gusti titah nauhidkeun ka Gusti, abdi teh parantos Gusti nauhidkeun, ngajakan nauhidkeun ka umat keseluruhanana di dunia harita. Eta mah ngaluarkeun mujizat sote bagi jelema-jelema anu teu percaya bahwa abdi utusan Gusti, bahwa Gusti teh pangeran anu ngadamel langit jeung bumi. Ku abdi kakarak dikaluarkeun eta mujizat, tapi eta mujizat teh endahan ku anjeunna dianeh-aneh, diaheng-aheng sehingga dijadikeun pangeran, padahal abdi mah teu pernah nyarita. Kudu abdi sareng emak abdi disembah-sembah teu Gusti. Eta mah in kuntu qultuhu faqad alimtah, andai kata abdi nyarita sakumaha caritaan tadi, da Gusti mah maha uninga. Andai kata Gusti ka abdi majar teh abdi nyarita ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, besi bae abdi teh titah ngajadikeun diri abdi ku abdi, diri ba abdi Siti Maryam supaya jadi pangeran, dititah jadi pangeran. Andai kata abdi nyarita kitu, ingkul tukul tupan faqad alim, tah Gusti mah pangeran maha uninga. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Gusti maha uninga naon anu tersimpan di benak hati abdi. Jujur lubuk hati abdi tina rahasia golbu abdi, wala a'lamu pani fi nafsik. Abdi mah teu terang kana rahasia nu aya di Gusti di akhirat ieu. Sakieu ayana abdi mah ciptaan Gusti, titah nauhidkeun ka Gusti, abdi instruksi-instruksi Gusti parantos. Kemudian umat-umat manusia ngajadikeun pangeran ka abdi, beusi abdi kacaletot nyarita pan Gusti maha uninga nyangakeun sadaya-daya Gusti. Lantaran Gusti mah maha uninga kana anu tersimpen di jero hati abdi, sedangkeun abdi mah pan teu terang naon rahasia anu tersimpen di zat Gusti. Anu sadaya tersimpen di zat Gusti abdi mah teu sadaun kelor teu sabakatul hiber terang, pan anu maha uninga Gusti anu terang kana sagala nu gaib. Innaka anta alamul guyub, Gusti nu agung anu terang kana seluruh nu gararaib, maha terang maha uninga. Abdi mah nyangakeun sadaya-daya ka Gusti, beusi abdi kacaletot nyarita waktu di dunia, padahal mah asana sangat dijaga. Abdi mah mayakunu li anakula ma laisa li bihaq, asa teu pernah nyarita nu teu layak nu teu bener. Komo nitahan jadi pangeran ka abdi mah paralun teuing. Tah kadenge ku umat Kristen ke, kadenge ku umat Katolik engke, kadenge ku umat Protestan engke. Ieu teh maksudna mah ngajejele pan maha uninga Gusti mah. Henteu kudu ditanya Kangjeng Nabi Isa teh. Ja utusan Gusti Allah. Seluruh ucapanana hembusan napasna kiceupna kabeh geus kauninga ku Gusti Allah. Ieu mah di BAP sote ditanya sote supaya kadengeun tah ku Paus Paulus. Supaya kadengeun tah ku umat Katolik Kristen di mancanagara. Kadenge ku sia? Kadenge ku sia wahai kardinal? Kadenge ku sia wahai Paus Paulus? Kadenge ku sia wahai pendeta-pendeta? Kadenge ku sia wahai para
gitu Kristen Katolik dan lain sebagainya jaki itu Isa teata Nabi aing jatuh pernah ngadeng teu pernah ngomong bahwa titah dijieunkeun pangeran kosia nyanyahoanan ayo geus teu daya teu upaya ku harinya nandek nyen gereja unggal juru engke manyana teh neuleuh neraka tinggal urang meh hakan usia leg-leg tah usia gereja tah urang ge mah kos kitu teh surat cek babatur kalau ka surat sih can apa ya tuh aing mah henteu ka gereja ge aya sia sok ka masjid henteu heueuh nya atuh satu bener gitu bagus jelas kana neraka tuh lawaka sok yang serikeun sia nyaho teu tihang masjid di lembur sia sabaraha samakna geus diganti nyaho bara ngomong sia bisi kadengen ku malaikat je sak aing ge ayo sia teu kudu dilapor-lapor ka malaikat mah saurang-saurang geus aya bukuna sia seserian mah atuh aing mah tuh panitia masjid aing mah tuh deuleuh ku sia tuh aing tah tapi pan sia teh nyokotan duit leutik hampura tah mah yang beli rokok doang sia sarua cek kitu teh ieu ge neraka keneh sia neraka keneh aduh pasini wah jelema wah kur di sidang gitu teh pasini jelema wah mantap kebal ge ribuan tahun eta hiji bae ge angel sedangkan sungut panieu teh engke bakalna dikunci teulah Kangjeng Nabi Isa ma qultu lahum illa ma amartani bihi an yabudullaha rabbi wa rabbakum wa kunta alaihim syahida teu pernah abdi nyarita ka seluruh manusia kecuali carita anu ku Gusti dipiwarang kagu ka abdi Gusti pan miwarangna ani budullah rabbi wa rabbakum wahai manusia sing ibadah maneh ka Gusti Allah pangeran kaula jeung pangeran aranjeun kabepan abdi atos ngalaksanakeun kitu dakwah abdi teh titah ngaibadahan Gusti lantaran Gusti teh pangeran kaula jeung pangeran aranjeun kabeh ku abdi ge dibejakeun ieu teh mukjizat ti Gusti Allah bisa nahibr turunkeun hujan nyekel batu jadi perak jadi emas ngahudangkeun jelema ti kubur kade ieu teh lain kaula ieu teh mukjizat ti Gusti Allah pan ku kula teh dibejakeun eta mah janguatan bahwa kula teh adalah utusan Gusti anu kudu diibadahanna mah disembah mapan Gusti tah kula teh geus nyarita kitu mah qultu lahum teu pernah nyarita abdi ka manusia ilama kecuali caritaan amartani nu ku Gusti diparentah ka abdi yana titah ngaibadahan Gusti sebagai pangeran abdi jeung pangeran aranjeun kabeh pan wa kunta alaihim syahida atuh Gusti ge jan ningali ieu jeung Gusti ge neuleukeun ieu Gusti ge panyaksian ieu amna uhum mimma yakuluna abdi teh pantos nyegah ka aranjeunana tina ucapan-ucapan aranjeunna mangerankeun ka abdi madum tapihim selama Gusti ieu madum tupihim salagi abdi langgeng di araranjeunna madum tupihim selagi abdi langgang di araranjeunna kasaksian ku Gusti teu pernah asana abdi nitahan ibadah ka abdi ya kitu Gusti nyanggakeun sadaya-daya madum tupihim atuh ningaeun Gusti ge tama supaya kajahoan ku umat-umat Kristen nu mentek loba jasa ayat ieu ketika dibuka di Barnabas anu asli puluhan ratusan bahkan ribuan anu asup Islam diurang aya jelema nu memperbandingkeun Al-Qur'an dibacaan gonyana Al-Qur'anul Karim setelah dibaca pas caritaan-caritaan nu mengena ka Kangjeng Nabi Isa diakurkeun jeung anu aya dina Injil Barnabas asli Injilna
ternyata bener loba nu asup Islam nu mantak ku hari Injil Barnabas teu meunang dibaca di UGM disimpen teu meunang kecuali orang-orang tertentu kelas mahasiswa dosen anu kira-kira kadeuleunan can kuat dina kakristenanana teu meunang maca Injil nu asli lantaran petunjukna titah iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina Injil geus dijelaskeun ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Wahai umat kaula engke jaga bakal aya seorang nabi ngaranna Nabi Ahmad kula geus teu aya iman anjeun ka dinya geus dijelaskeun mentak loba jasa anu arasub Islam tak ieu ye ketika ieu nya ge ngageter-geter nya ge sieun kumaha tuh selanjutna falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim barang Gusti ngangkat ka abdi ka luhur langit kunta antar raqiba maka aya Gusti teh anta Gusti ar-raqiba nu ningali nu ngaraksa ka manusia li amalihim kana amal-amal manusia wa anta ala kulli syai'in syahid Gusti pan maha ningali Gusti pan maha nyaksian kana keseluruhan manusia tina ucapanana jeung tina pagaweanana sabada abdi diangkat cik urang mah Gusti hampura abdi pan Gusti abdi teh diangkat lantaran disalametkeun ku Gusti tina kejaran-kejaran orang Yahudi. Akhirna abdi mapan diangkat disalametkeun ku Gusti aya manusia nu sarupa jeung abdi nu dianggap abdi kumanehanana dibunuh disalib abdi mapan atos teu aya urusan jeung manusia setelah abdi nyarita di manusia melalui mukjizat besi aya nu teu percaya abdi ngajak ka manusia supaya ngimankeun ka Gusti percaya ka Gusti nyembah ka Gusti. Kemudian abdi dikejar-kejar, abdi disalametkeun ku Gusti diangkat ka langit ka opatah. Tidinya bapan abdi geus teu berurusan deui jeung manusia, nyangakeun sadaya-daya. Ucapan manusia, pagawean manusia, pan Gusti taman nu nyaksian. Gusti nu gaduh dibalikeun deui ku Kangjeng Nabi Isa. Atuh mangga kumaha Gusti? Pan sia jumalikeun ga aing cek pangeran. Atuh Gusti, ya ku Gusti sadaya-daya. Pan Gusti ma kunta anta raqiba alaihim li amalihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Atuh mangga nyangak ja abdi matos teu berurusan. Eta mah jelema haju mangeranan ka abdi, mangeranan ka emak abdi. Atuh Gusti eta mah anu nyaksian jeung nu ningali. Atuh jelema aya anu iman bae ka abdi sebagai rasul. Gusti teh pangeran atuh Gusti da Gusti nu ngaraksa eta mah ieu mah abdi mah geus cuci tangan bae sabodo Gusti bae tah Kangjeng Nabi Isa ge cuci tangan geus abdi mah sabodo Gusti bae tah bae urusan Gusti abdi nu penting mah ngalaksanakeun tugas ti Gusti turun ka dunia dibere abdi teh pangkat nabi diangkat jadi rasul abdi terus bae dakwah nitah ngaimankeun ka abdi sebagai rasul jeung ka Gusti sebagai pangeran abdi diangkat geus teu berurusan deui nyangakeun sadaya-daya ka Gusti urusan manusia ucap tingkah jeung pagaweanna da Gusti anu maha syahid Gusti anu maha nyaksian maha ningali tuh tanya bae tuh umat Kristen tanya bae tuh umat Katolik tanya bae cek Kangjeng Nabi Isa nu ngimankeun anu percaya mangerankeun gawe tanya wah geus kelabakan cek umat Kristen awas ya bakal ditanya aing mana kelompat ka mana tuh ya aing mana kelompat ka ditu ngajawab seuneu di ditu kabelah ditu seuneu keneh belah ditu di ditu deui seuneu aing geus ka ditu seuneu kabeh ieu mah moal bisa ieu mah ka mamana ge aduh cek nya jadu urang kunaon baheula nya kunaon ngimankeun ka Isa sebagai pangeran dia pangeran mah Allah horenganan atuh sia teh atuh aing pan diajakan ku pastur-pastur dibere mie hari itu deres di Banten mah teu titah ka Isa mih ge titah ka atut doang ayo sia tah gara-garana kos kitu tah mangkaning ieu urang di narakana saneng-neng ieu mah ge teu iman ka Allah pan ieu mah urang mah kafir ka asupna ayo coba teangan pastor-pastor urang pecit wah pastor di teangan wah
cak pastur teh panaya saluhureun kula paus aya paus aya kardinal kabeh coba panggil padahal kan paus mah nyahoun nya nama pan maca Barnabas asli begitu dibaca kunyana ditutupan bahkan kunyana di canaya nu pasti bahasa aja cetrek main nyaho jadi kitu teh naon ngaranna sepeda cetrek atuh tukunyana teh geus dikaburkeun we pokona mah teu dijelaskeun dicetrek dilem wah geus ambalayah umat Kristen teh waluh luar biasa Katolik ambalayah terus anu ngadeketan ka kiai bae kiai duh baheula mah kami teh aya kitu ngahina ka kiai teh anek nyeun gereja ge kami teh diudag-udag goreng bener kiai teh coba usulkeun we coba ka pangeran pangusulkeun kami pangnyalametkeun gitu kuari mah percaya bahwa Muhammad teh nabi bahwa pangeran teh Allah bejakeun kami hayang salamet gitu tapi padahal seri hitutan saya kuing keur ieu sia cak kiai teh aing datang ka ngerahkeun manusia da ngajagaan sia napa wah pas sini rame luar biasa aya nu dihandapeun listrik aya nu dihandapeun gardu aya nu dihandapeun tangkal caringin dinya teh mah kuari engke moal aya panas sedengkeun panon pengen sadepa sakieu padon poe masyaallah geus harapan Kristen majeng Katolik Protestan teh duh nabi urang sugan teh mah bakal pangeran urang Isa sugan teh mah bakal nyapaatan anu baheula salib teh cekeuna teh penebus dosa orenganan urang nu salah baheula mah penebus dosa manehanana teh klip sangra baheula zina jeung Suzana eta teh kapan datang ka ditu nya nama kapatikan dibeli mawa duit 10 miliar cek dina bebas dosa maneh silahkeun deuk melakukeun deui bae ge coba eta terketahui di Indonesia klip sangra zina jeung Suzana anu di luar biasa di Indonesia di bahaya-bahaya datangnya na kapatikan eta teh anu gegedena mah misinya na teh nek supaya umat manusia di Indonesia supaya lurutan jana zinah ge bisa ditebus dengan 10 miliar saja bahkan adu tawar cek dipatikan tidak usah terlalu mahal cukup 10 juta saja sebab anjeun mah ieu adalah bintang film ternama eta teh supaya kieu di Kristen mah horenganan bisa ditebus abeh jelema arasuk Kristen tangkorak susana goblok tapi sugan urang Cikupa aya nu katarik ya henteu sugan aya di Balaraja nu katarik atuh henteu ih atuh sia-sia aing ya aing mah teu wauh kasusana sia aing mah oge kasusana tetangga aing eta mah turang deui eta mah masalah eta mah teu eta teh dakwahna Kristen mah saperti eta wow datang kepatikan ka ditu di expose di berbagai media di televisi diberitakan akan keberangkatan klip sangra dengan Susana akan menebus dosa beliau berdua lantaran telah melakukan zina sabada kali zinana cukup dengan 25 kali bae cenah sesuai jeung nabi urang tolol teu budak nah eta terketahui kurang kabehan kabeh dunianya dakwah Kristen teh seperti eta tapi umat Islam di Indonesia tetep teger atuh nyana aing sugan aya anu katarik nya henteu paling je budak leutik bae ngomong kieu nyana mah eta dosa bisa dibelinya cak nya teh heran pan dosa sih bisa dibelinya emang nyana eta pangeran saha budak leutik ge ngomong kos kitu tah alhamdulillahirabbil alamin berkat Habib kiai-kiai dakwah unggal mulud dakwah unggal rajab sehingga disingade deres budak leutik ge ngomong kan dosa sih bisa dibelinya atuh ngeunaheun nu sugih kos kitu
atuh nu sugi mah meureun moal anu ka nerakanya. Emang neraka nu saha sih, nu paus apa anu Allah sih? Tah budak leutik di urang tah alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, ai budak leutikna caang hatena, ai kolot teu salat-salat. Dibalikeun ku Gusti Allah. Riweuh engke umat Kristen di akhirat. Kangjeng Nabi Isa na cuci tangan. Pernah aing gak sia nitahan bahwa aing pangeran, teu bisa ngajawab. Saha nu nitahan aing pangeran? Saha nu nitahan bahwa bunda ibu tercinta Maryam ieu adalah pangeran? Kan teu aya. Sia iraha mimitina. Kunaon atuh ketika aing diangkat ka langit aing dinobatkeun sebagai pangeran? Saha tanu nganobatkeun pangeran? Sabodo sia, nafsi kabeh nabi nafsi. Urusan kula urusan sia. Masya Allah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wallahu a'lamu bimaradi. Cek Kangjeng Nabi Isa Gusti intu azibum lamun teh mah Gusti nyiksa ka manusia nu ngajadikeun pangeran ka abdi anu kalalupur ka Gusti atuh nyangakeun tamadek disiksa ge painahum ibaduk jaeta mah manusia teh hamba Gusti. Israkeun ka Gusti panwa anta malikuhum. Gusti nu ngarajaan tatasarrufu fihim kaifa syita. Anu ngolah nu molahkeun teh Gusti kumaha kayang Gusti latiradu alaika teh aya anu bisa ngalawanan ka Gusti kumaha Gusti bae. Boro-boro eta sangkilang aya angin bae ge aya angin teu bisa ditahan sanu bisa nahan cak urang angin ulah ka dieu waktu kadinya mah kadinya bae. Tangkal kalapa kacabut, tangkal asem kacabut. Komo tamah kandang embe mah wah cabut. Saha nu bisa nahan latiradu. Hakikatna mah urang ge da kitu keneh ieu teh ngan urang mah dibere pikiran ku Gusti jang mikir jeung akal. Sabenerna mah urang ge jumud gede mun pikiran jeung akal. Ngan aya akal jeung pikiran jang mikir saha si pangeran teh etalah ngagantungkeun siksa Gusti Allah. Cek Kangjeng Nabi Isa andai kata Gusti rek Isa ka manusia nyangakeun sadaya-daya lantaran tamah hamba Gusti ieu kumaha kersa Gusti dikuade kieu ge. Andai kata Gusti rek kahampura wa in tagfir lahum Gusti rek kahampura atuh painaka antal azizu maka Gusti mah anta Gusti al azizu nu maha gagah al hakimu nu bijaksana nyangakeun sadaya-daya. Cuci tangan teh bener-bener sieun jasa Kangjeng Nabi Isa. Eta umat-umat anu mangeranan ka abdi jeung ka ibu abdi ngajadikeun pangeran ka abdi andai kata ku Gusti rek disiksa tamah nyangakeun ja hamba Gusti ieu andai kata deuk dihampura atuh emang Gusti mah pangeran tukang ngahampura al azizul hakim. Geus kesimpulanna manu penting mah abdi bae salamat Gusti sabodo tamah urang sumarekon mah sabodo bodoh bae geus dokonna mah tuh. Paling cek Gusti teh wahai orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, pernahkah Anda dilindungi oleh pejabat? Siapa yang pernah melindungi Anda dan melangsungkan pembangunan Kristen? Maruncul nyul. Abdi berlindung ke bupati sehingga bupati bisa tanda tangan ya Gusti. Gitu keneh ke gubernur, gitu keneh ke presiden. Nah iyalah persekongkolan dakwah